Kumaha naona, kumaha hartana. Kumaha hartana teh status hartana atau kumaha hartana kumaha? Oh iya, uang lempeng, duit loba, beas loba, imah loba. Contoh. Tapi sholatmu, ngajimu, sedekahmu gitu. Kumaha atas status hartana? Ya status hartana itu kumaha? Barokah henteu gitu. Barokah henteu. Cik tadi ari barokah teh tambah-tambah dina kahadean. Cik lamun kitu tambah-tambah teh berarti henteu barokah. Pertanyaan susulanna kieu meureun nya. Kunaon atuh ari urang teh urang-urangnya nu sok daek ngaji, daek babandung kuping seuseut kana duit teh. Ari nu tara ngaji, tara salat, babari duit teh kitu. Gitu. Pertama, nu sok ngaji jeung nu tara ngaji sok salat atunya anu geus puguh naonna ilaharna, nu sok salat jeung nu tara salat, nu sok salat usahana seuseut hese, nu tara salat usahana lancar. Hiji dina ngahukuman jalma, nya ngahukuman jalma mungkin wae hiji secara teori nu sok salat usahana ngebeluk teu maksimal, nu tara salat usahana khusyuk 24 jam beak jeung sewaktu salat-salatna dipake usaha. Tah hiji kemungkinan kadinya wajar berarti. Nu kadua aya nu ngaranna istidraj jeung ihana di jalmi teh. Naon istidraj? Ari istidraj teh panyungkun ti Allah pikeun jalma anu ingkar ka Allah. Bari panyungkunna teh sesuai kahayangna. Contoh, urang boga budaknya, ibu boga budak, budakna teh titah sakola embung. Padahal urang hayang budak teh naon sakola. Titah ngaji mung, titah sholat mung budak tehnya. Tuluy we eta budak teh mah hayang jajan tah. Cekolotna teh, yeung atuh nya bari digeblukeun duit 100.000. Tah, eta mere duit teh nyungkun ngaranna nya. Budakna tara turut ka kolot ngan ku kolot dibere bari nyungkun nya. Bari nyungkun hiji ta. Nu kadua aya nu dingaranan ihana. Ari ihana mah tara bakti ka Allah, tara ibadah ingkar ka Allah, tapi manehna dibere siksa. Contohnya sholat tara nya harta teu boga duhulu pet sholat tapi hirup kokoronyoso malarat rasa arakalnya. Gitunya. Ayeuna berarti canak nu istidraj. Jadi jalma beunghar we disebutna nya di urang mah tapi teu daek migawe kana kawajiban. Kemungkinan besar eta teh istidraj. Ari istidraj teh panyungkun anu eta kajadian teh lamun eta jalma teu buru-buru tobat bakal ngajadikeun jalan pikeun ngancurkeun manehanana. Sapertikeun kieu we sireum ngagulung kana gula. Amis gula? Sireum resepkeun kana gula? Tapi kunaon loba sireum paeh dina gula. Sapertikeun kitu logikana istidraj teh. Secara teori mah panempo batur
bagja si eta salat tara ngaji tara tapi beunghar. Tapi coba sok tanya jenisna bagja teu kancan aya anu sok nanya langsung nya ngan tika jauhan si eta loba duitna jigana bunga hayang nanaon ge bisa motor boga mobil boga kareta boga nya teu kagoknya bunga jigana ari urang tah. Tapi dina buktina mungkin wae eta jalma nu sagala boga teh kalah leuwih bingung ti urang dengan sangkaan wungkul jiga bunga tehnya bi anu ningali bi anu bunga tas panen teh nepi kekeun kabeli baju anyar buku menang nyicil baju natenya tah jadi naon sangkaan ka bunga mah eta teh kumaha ngan saukur sangkaan wungkul pikeun ngabuktikeunana mah coba tanya tineung komo lamun jeung babaturanana mah bunga teh duit loba bunga teh sagala aya belum tentu dina hakikatna mah ngan lamun teh mah aya jalma tara ngaji tara salat tapi hartana loba tong ato kemungkinan eta teh istidraj panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala anu kadituna teh mawa kana kahancuran. Bahkan dina Al-Qur'an aya-ayat nu sapertikeun kieu lamun jalma hayang sagala dibukakeun hartana dibukakeun bandana dibukakeun milikna dibukakeun maka pek eta jalma doraka sadoraka-dorakana ulah kagok nya doraka itu gebrus doraka ieu digas tah engke bakal dibukakeun sagala pintu rezeki teh ngan pedah ancamanana eta jalma asup kana neraka nu kitu jalma anu nukeran kahirupan akhirat ku kahirupan dunia. Pada intina jalma mah sing bisa nyukuran kanu geus aya da urang teh teu ripuh-ripuh teuing nya masih nyebut sagala teu boga ge pernah urang nepikakeun sapoe teu dahar di imah berarti boga ari kitu mah nya da aya kamenangan menang maling menang ngalakukeun riba lamun teh mah eta geus teu bisa atawa eueuh jang dahar ari masih keneh dahar bisa mah nya teu meunang atuh sabab henteu madarat da urang mah nyebut teu boga teh padahal mah boga urang mah eueuh sagala teu boga ngajual itu ge can dibayar buburu itu ge can dibayar nu dimimitian ku teh ternyata dina buktina mah di imah dahar masih keneh 3 kali jaba jeung deungeunna duit dina pesak aya ditagih kenceleng masih keneh mere aya nu donasi masih keneh boga jang mere engke di luar jajan masih keneh aya urang mah nyebut teu boga teh teu boga babasaannya da dina buktina mah boga aya da ari ngaran-ngaran teu boga mah teu boga jang bertahan hidup teu boga jang dahar urang mah teu boga beas da duit mah aya jang meuli nya teu disebut naon teu disebut jalma teu boga kitu mah kembali deui bahwa lamun aya jalma beunghar bari tara ibadah bejaan ku urang lamun wani jeung lamun teu pipaseaeun nya ari kira-kira pipaseaeun mah geus we ingkar dina hate ka jeung teuing statusna lemah iman teu wani ngabejaan bisi kalah pasea nya komo jeung tatangga mah teu kenging dipaksakeun nya ai teu wani mah doakeun anggur si anu kitu teh sing disolehkeun lain sing dihancurkeun doakeunana sing disolehkeun lamun pamaget mun istri sing disolehakeun kitu tah terus sajam aya keneh atas wae atas tos atuh hari atos mah sok kangge kapayuna nya ka ibu-ibu bilih gaduh pertarosan sok diseratkeun nya
engke kapayunkeun ami teu kanyahoan ieu nanyana saha tah diseratkeun engke kapayunkeun sugan we aya pencerahan sugan we henteu silih salahkeun da kabiasaan di palemuran mah silih salahkeun silih omongkeun ari dibadamikeun tara tungtungna mamumusuhan gontok-gontokan ieu geng A geng B geng C ieu teh mung ngahiji teh mungnya naon sababna lain balad eta mah lain mencik barudak mah lain besti teh kenging kitu nya eta teh pi pasea ari ngaran-ngaran pasea komo nepi ka keun ngareheng teu ngobrol ngaleuwihan 3 poe hek pasiana teh bener-bener nya teu ngomong teh pedah keheul we hek maot salah sahijina mangka eta teh pinarakaeun diancam dina hadis mantap sakeheul-keheul lagi tanya nya ka jeung teuing bari ngadat tanyana mana euy tah bae kitu mah nya nu penting ulah nepi ka keun leuwih ti 3 poe teu ngobrol atau aya liwat gorowokeun ti bere tukang ngentakal salak mana euy bari lumpat supaya naon supaya teu dianggap teu ngobrol salila 3 poe jeung barena ge teh kenging parasea nya komo hal-hal anu naon hal-hal anu aralit nya hal-hal anu karecil tapi da terkadang nepi pasea teh hal anu leutiknya cucuk mayang sok minta kabeurean teh mun beuki lauk gitu tos saladunya terus 10:30 sakitu nu tiasa didugikeun mudah-mudahan ageung manfaatna nu leresna ti Allah Subhanahu wa taala nu lepatna mah murni kalepatan jisim kuring mudah-mudahan sadayana tiasa ngamaklum ka abdi oge saupami aya lepat nyarios salah bahasa teu pantes ngobrol kitu mangga elingan mangga obrolan da dibanding jeung ibu-ibu mah abdi teh budak naon budak leutik sok di mana we obrolannya ngan ngimpi dieu sapa bisa jadi lila ngobrolan cewek di luar jang salah ngobrol teh gitu teh pantes tah mangga bade di mana-mana we oge nya sabab santeuna ari sepuh mah tos non legok tapak genteng hade henteu gereges didebu tah beda jeung budak ngora kan budak ngora mah sok gampang naik darah dicekapkan ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.